lantaran dina ilmu Islam mapan urang teh kudu boga silsilah di ngaranan thariqah endek berthariqah endek henteu tapi urang bersilsilah artina bersilsilah teh urang nuturkeun karuhun-karuhun urang nuturkeun guru-guru urang bakal kasinaran ja urang boga ilmu saayana sakieu teh lain ilmu urang ieu mah tetesan ti guru urang hakikatna mah ti Gusti Allah aku ilmu bahwa ieu ilmu nu urang pareum kajen kumaha aku kurang parem setiap kiai nu ngaku pinter parem setiap kiai nu ngaku jago selesai wassalam neuk saha bae jang nyana ge heseun ku bojang batur lantaran naon lantaran ngaleungitkeun silsilah lamun ngaleungitkeun silsilah siga hade selesai geus kiai kos pasti ngaleungitkeun silsilah kieu sia mah mata simeuteun mata teh atuh pan melong tekicep-kicep tapi ai bernabrak ya sia mah Gusti Allah da agung ulah sok culek-cilek kakencan biasa bae sia-sia situ-situ ya urang teh kapan boga ilmu menang ti guru urang ilmu zahir ilmu batin guru urang teh kapan nyekelan ilmu ti guruna deui guruna teh nyekelan ilmu ti guruna deui terus kabelah dituna datanglah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuari urang teh boga ala kadar ilmu setik lantaran ditetesan ku guru urang nah eta urang sing hade ulah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim nulikeun tentang karakter kufar Mekah. Tadina nunggu kedatangan Kangjeng Nabi, tetapi setelah datang lain iman malah ngalawan. Kurang kumaha Gusti Allah saat lalapar deuleu lieu eueuh. Dibere ku Allah kasuburan teh lain pake syukur ing dalem malah pake edahan pake ketika loba kasieun ku Gusti diamankeun perasaan tetapi keamanan teh lain pake syukuran ka Gusti Allah endahan pake kufur ka Gusti Allah contoh-contoh jelema anu biadab contoh-contoh jelema-jelema anu nangtangan ka Gusti Allah ujung-ujungna disiksa ku Gusti Allah ngalawan kanu bogaan terus sampai ka kiamat seperti itu di Indonesia naon anu eueuh atuh lamun jelema pernah nyaba ka luar negeri Eropa Amerika Timur Tengah jihad cuaca bagus tegeuna di Indonesia mah sorga lain lalagan nah endek ngees jam sabaraha indah bae di Indonesia mah masyaallah tiis teu terlalu tiis panas teu terlalu panas kadaharan naon eueuh atuh di Indonesia melak dangder jadi dangder melak hui jadi hui tilok aya melak dangder jadi emas ai lain dijual mah dibelikeun ka kongkorong jaradi cecenet jaradi ya kari kacentek-centek jaradi ih sueg badur jaradi hari eta anu baruleud anu kurang sok digoreng teh anu sok marabok mun salah gadung jararadi di urang birarung jararadi lauk timimiti lauk endet datang ka lauk anu laletik aduh julung-julung parai araraya kabeh hayang lauk nu gede aya di urang masyaallah timimiti lauk anu aya di sawah lauk nu di walungan komo di laut mah ambalaya di urang mah haju eta deui kadaharan jajadian ya Allah boro-boro anu henteu dipelak di sawah bae jukut jaradi teu dipelak urang ge belu eta tapi jaradi bae geus ku subur-suburna
ku subur-suburna melak cabe hiji buah nas basa bara kilo satangkal tomat gitu kene di Indonesia badak urang Amerika hayang nyaplok Indonesia Eropa hayang RRC hayang ke Indonesia ya Allah urang lamun nyaritakeun di negara RRC keluar di pabrik keluar di perusahaan jam 11:30 atau jam 11 unyut dek dahar bae ge lantaran jutaan manusia dek dahar bae ge kudu antri dek dahar jelema loba-lobana jelema di Indonesia Masya Allah mau mangan opono widih pokoknya wis lah akeh temen di Indonesia wow iku yang namanya bala-bala wow ndek ngadahar jengkol ti mimiti nu ngora kapalang datang ka kol nu buruk aya di itu Indonesia mah Masya Allah kan sakieu geus dijualan sawareh jelema-jelema anu henteu bertanggung jawab tetapi Masya Allah kasuburanana naon nu eueuh atuh di urang gali ka handap cai ambalaya kalaluan di jarwalan ku ari cai jadi duatang jadi aqua macem-macem ku ari mah jadi milagros ambalaya cai eta geus ambalaya di urang mah tah ayo gali deui ku belah handapna ai aya perak segala logam emas lalu eueuh tuh di Indonesia Masya Allah nu mantak hararees bae di Indonesia heres hudang hayang dahar tinggal ka dapur doang dula deule rentul eta kada kata garana coel teu melak ge alaan bae geus beber marah nu bogana jangan marah ini kan tanah Tuhan beres tanah Tuhan sia goblok nang aing melak lah cenah tanah gana nu Allah geus atuh jarang diwali kabeh senang geus masyaallah kasuburan jeung kasenangan katentreman waya di Indonesia nu kurang ku ari karasa ti mimiti karuhun urang datang ka ayeuna urang teh meureun diincu ti merdeka teh masyaallah karim dongeng Belanda teh anyar keneh dongeng Jepang teh anyar keneh dongeng Inggris ka urang anyar keneh dongeng Cina araya di urang aju gedoran ku ari baralik deui ka urang Belanda ku ari nempo Indonesia senang jasa hayang balik deui ka di Inggris kitu keneh Amerika geus karuhan leuwih ti heula ongkang-ongkang RRC ge ku ari dijararieun KTP ku nagara urang baralik deui ka dieu nu baroga nyana buku-bukuna baheula karuhunnyana kuarikan diincu baheula bapana balik ke RRC teh mawa surat tanah barang di deuleu horeng surat tanah urang aya di dayat surat tanah bapak kolot urang aya di gelam surat tanah bapak kolot urang aya horenganan tadi ketos nah hayang karebut deui kunyana birokrasina kunyana kuari keur diopenan supaya bisa beunang deui nagarana lamun teu kuat bisa-bisa coplok seperti etalah kejadian geus sababaraha urang dek ngarebut nu aya di ketos dek anu ngarebut di gelam dek anu ngarebut tu di bitung teh lantaran nyana boga surat weuy pan geus aya pemutihan di negara kami tetep bae ieu surat kami yang belum diperjualbelikan otomatis nyana kan ke kehakiman terus padu kok bisa dipadukan sih di negara orang ku naon gitu ku pengacara meureun nyaho aturan negara tapi kok terus lanjut nah iya kan berarti kerapuhan birokrasi di urang nah naik teu mah cenah moal dilanjutkeun nyokot duit doang naik brek tumpas teu tapi kan nyana nyeri HP nyekelan surat nyana sakumaha sapi baheula nyekelan surat anu dititipkeun ku sapi teh ka kebo dititipkeun deui ku ari ka embe dititipkeun ka ucing ti ucing dititipkeun deui ku ari ka beurit
haju berit dititipkeun kunyana dicekalan ditenden di luhur pas kalaparan berit neangan surat wasiat. Aduh ku berit ka nyahoan. Oh ieu cek jana surat wasiat lah. Ka dihese ka ditu hese. Ya dileg-legan setik-setik ku berit. Nah negara urang teh kos kitu kuari surat wasiat diharakan ku berit. Berit aya kenongan di dieuna. Eta berit teh sebenarnya adaran surat wasiat. Dah ieu negara urang indah dah luar biasa. Masyaallah. Coba jem sakieu di negara Timur Tengah teu make payung atuh. Urang makan kuari indah jasa. Ngeunaheun jasa. Ngomong nama ngaji kuang kopi terus bae. Ngomong ngaji terus bae. Oh, rokok geus beak sabaraha meureun. Atuh terus bae jadi luar mangara rokok bae panjana teh. Ulah loba omong kiai-kiai mah kiai bae kami mah kami bae. Nyayomkeun kiai panjana ge sarua. Tapi lamun kasuburan ieu, katenangan ieu, katentreman ieu, haju ku urang dipake syukur ka Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum. Tambahan ku Gusti Allah. Subur tambahan subur deui. Makmur tambahan makmur deui. Aman tambahan aman deui. Karasa ku bangsa Indonesia tina hasil syukuran ka Gusti Allah. Urang endeu ka mana bae ibadah tentrem ngaji ngeunaheun ngomong ngeunaheun sesuai jeung aturan-aturan agama jeung syariat ngeunaheun ketika wala in kafartum inna azabi lasyad kufur nikmat awas bahaya lain syukuran endahanku perbentuk kufurna lain pakai ibadah pakai maksiat. Dijieun hotel. Di hotel pan lain paranti marhaba hotel mah. Cak saha hotel paranti marhaba. Urang lamun marhaba di hotel misalnya, urang nu ditangkep. Urang ditangkep misalnya ki podoli ke hotel. Jadi di luhur ya Nabi salam alaika. Hayya cak enceh. Ini bukan tempatnya halu tolong. Lu kiai kampung. Langsung nyana telepon ka Kapolda. Tangkep jana. Teu meunang. Berarti kan hotel teh lain jang marhaba. Cenah urang mingguan mah teu di hotel, atuh leuwih parah. Lain berarti jang paranti naon tan nu sia nyaho nu aing teh nyaho teh. Paranti sia teh baja. Ya ingin nyaho sia kalaluan di nelayan, huluna mah hulu sia kene ja. Paminggu mah ngaji. Malam minggu teh si hotel di nelayan. Emang aing teh nyaho. Ulah so nyaho cenah kiai lain so nyaho. Janu jualan age jualan apa bebeja ka aing. Ye langganan si anu. Emangna teu bebeja. Emang bebeja ki minta doa apa yang didoakeun supaya laku. Di akhirat aing baleteran betul betul. Aduh sia jasa WTS datang ka aing. Minta doana supaya laku. Aduh emang beca. Macam-macam kurang-kurang dah orang bisa jadi kiai di kiriman maksiat malulu ka ieu mah. Atur badak cek Tuan Abdul Qadir urang cicing bae di imah jadi kiai korenganan panglobana doraka. Mana? Ayo nu minta doana nu neuk jahat didoakeun. Anu mantes maling minta kasalamatan bagi dua jeung difudoli tah. Jeh teh pamarentah anu neuk korupsi minta doana kurang doakeun dibere. Doraka malulu. Belah dieuna aya tamu ngomongkeun batur urang ngaheueuhan. Atuh paneta dikiriman maksiat ngaranna. Urang cicing bae di imah urang panglobana maksiat ulah dipajar kiai cicing bae di imah haju suci ulah. Orenganan pang ambalaehna dosana. Ye, parangsana. Tah, Indonesia. Kuari geus mulai kalalupur ti pejabat-pejabat luhur mah lain syukuran ka Gusti Allah. Kaciri kurang lengkah-lengkah teh lain syukuran lantaran motifna lain ibadah ndek motes-moteskeun rakyat lain ngurusan rakyat ternyata horengan ndek meretdeug ti rakyat baku kumaha ge kapan teu berdaya listrik diteken pajak diteken segala rupa diteken
henteu nyahuan kaayaan kumaha rakyat anu sabenerna naon dibutuhkeun ku rakyat sabenerna mah ai syukuran makan eueuh masalah tapi kan ieu kufuran sakedeung deui tunggu wala in kafartum inna azabi lasyadid na'udzubillah min dzalik kade urang tempokeun coba teh mimiti kalangan menteri kalangan MPR jeung DPR syukur apa kufur sih sedengkeun Quran tama lamun berkufur cilaka orenganan aya turus da tiba heula kufar Makkah teh ketika lapar dibere ku Gusti Allah wareg sanggeus teh tina lapar kana wareg teh lain syukuran kufur tina loba kasieun diamankeun ku Gusti Allah lain syukur endahan kufur ketika nyana nungguan Kangjeng Nabi ai prak datang Kangjeng Nabi teh lain iman malah kufur lain sakadar teu percaya ka Kangjeng Nabi dianiaya teu puas nganiaya Kangjeng Nabi usir Kangjeng Nabi hijrahlah Kangjeng Nabi ka Mekah ku biadaban orang Mekah tunggu cekang Gusti Allah Muhammad bangun di Madinah kekuatan-kekuatan Islam lawan kufar-kufar Mekah ternyata karakter kufar Mekah dibejaan ku Gusti Allah melalui taqi kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kazzabu biayati rabbihim فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين wallahu a'lam bimaradi kalakuan kufar-kufar Mekah nu sangat biadab teh percis kos kalakuan keluarga Firaun berikut Firaun kos Firaun jeung pengikut-pengikutna bahkan okos kaum-kaum anu samemeh Firaun jeung para pengikutna kos karari itu horenganan Masya Allah karim kumaha kazzabu biayati rabbihim Firaun datang Kangjeng Nabi Musa teh lain iman endahan ngalawan jadi musuh Kangjeng Nabi Musa berikut kaum-kaumna kazzabu biayati rabbihim Kangjeng Nabi Ibrahim begitu Kangjeng Nabi Ibrahim dakwah teh kaum-kaumna teh kufur ka Kangjeng Nabi Ibrahim melalui Raja Namrud bae Kangjeng Nabi Ibrahim teh kufur teu percaya ka Kangjeng Nabi Ibrahim kazzabu bi ayati rabbi jol Kangjeng Nabi Lut Masya Allah karim pamajikan ku anjeun teu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi Lut alaihi salam bahkan umatna ingkar terhadap Kangjeng Nabi Lut kita keluar siksa kaumna kazzabu bi ayati rabbihim Kangjeng Nabi Hud begitu Kangjeng Nabi Hud dakwah kaumna nentang lantaran geus kangeunahan ku kesenangan dunia menikmati dunia embung rohna dibawa ka pangeran Sang Khalik sehingga Kangjeng Nabi Hud alaihissalam diselamatkan kaumna disiksa kazzabu bi ayati rabbi Masya Allah kan terus unggal datang Rasul dibohongkeun datang Rasul dibohongkeun jol Kangjeng Nabi urang Nabi terakhir la nabiyya ba'di cek Kangjeng Nabi anu keur ditungguan ku Mekah tungguan ku Jazirah Arab lantaran peradaban geus rusak luar biasa disebut zaman fatrah mana anu gagah mana anu kuat etalah anu menang rimba hukum teh teu make Injil teu make Taurat nungguan lantaran di Injil di Taurat teh dijelaskeun baka aya Al-Qur'anul Karim ditungguan Kangjeng Nabi dengan Al-Qur'an jol Kangjeng Nabi sugan iman ka Kangjeng Nabi kufur bae tetep kazzabu bi ayati rabbi kos kari itu orang kaum baheula hasil tina kazzabu bi ayati rabbihim ayanu disiksa ku Gusti Allah fa ahlaknahum bi dzunubihim ayanu disiksa ku Allah birrajbati gempa brek ayanu disiksa ku Gusti Allah bil khasafi kulini atawa kitu ku ambruk gempa Masya Allah karim
aya nu disiksa ku Gusti Allah bil hijarati ku batu, aya nu disiksa ku Gusti Allah birrihi ku angin, aya nu disiksa ku Gusti Allah bil maski dirobah beungeutna jadi monyet, jadi babi. Siksa-siksa nu baraheula nu geus diterapkeun teh tidak menutup kemungkinan diterapkeun di umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertama ku Gusti Allah disiksa kufar-kufar Quraisy besar. Mun umat Kangjeng Nabi Musa berikut Kangjeng Nabi Musa na di dieu diabadikeun. Fa ahlaknahum bidzunubihim, disiksa ku kaula nu agung cek Gusti Allah Firaun berikut penganutna dengan cara wa aghraqna ala Firaun, dikerem ku Gusti Allah di Laut Merah. Selesai siksa Gusti Allah. Kufar Mekah kejadian di Badar, siksa ku Gusti Allah harideung beungeutna, digedoran ti hareup di tukang ku malaikat, digedoran make palu di hareup di tukang, acur-acuran sebagai siksa. Nu mantak Al-Qur'an ngajelaskeun aya 2 kada bi ali Firaun, nomor kahiji tadi kada bi ali Firaun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Nomor kedua ya kada bi ali Firaun walladzina min qablihim kadzabu. Nu pertama nyaritakeun siksa nu pernah dibikeun ka batur terhadap kufar-kufar Quraisy, yakni darbil malaika wujuhahum wa adbarau, peupehan malaikat ti hareup ti tukang teu pernah dibikeun kanu sejen deui. Hita mah khusus bajang kufar maka ku biadab-biadab, turun malaikat ti langit terketahui ku kabehan. Gas hiji batak kada bi ali Firaun walladzina min qablihim kafaru bi ayati. Nomor kedua nu ayeuna nyaritakeun tidak siksa-siksa Allah anu mungkin ku Gusti Allah diturunkeun deui selain daripada umat Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Hud, umat Kangjeng Nabi Ibrahim, mungkin kuari ka umat Kangjeng Nabi. Angin teh, gempa teh, longsor teh, banjir teh, tsunami teh, angin beliun teh. Ieu lah siksa-siksa nu pernah dikirim ke umat-umat rasul-rasul nu baraheula. Awas ya deh, urang teu syukur ka Gusti Allah bakal datang siksa seperti eta. Korenganan wa kullun kanu zalimin, horeng kabehan ge eta jelema-jelema nu zalim. Datang rasul teh lain dimumule, dianut endahan, dikufuran, dilawan, diperangan. Geus puguh tama Kangjeng Rasul, terus para sahabat, terus para tabi'in, terus para aulia-aulia Allah. Kuari di Indonesia geus mulai dipersempit langkah-langkah Islam nu mayoritas urang pribumi, tetapi urang geus teu bisa sangeunahna hirup aturanana, dicekel ku aturan-aturan luar negeri, dicekel ku aturan-aturan HAM. Seperti etalah keberadaan negara urang nyanggakeun sadaya-daya. Berarti urang henteu kufur ka Gusti Allah, tinggal tunggu siksa. Nah, cok nu dilaluhur siksa mah kabehan ieu tangkorak sia eta nu kuing dipake ka sia. Ai siksa ka dia doang mah atuh aing henteu masalah. Pan ieu mah siksa dia jeung aing. Eta nu bermasalah secara zahir. Atuh di akhirat mah tetep bae ke masing-masing. Ngan urang ulah sampai didatangan siksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selama bisa dijaga ku urang melalui dakwah toelan hatena, melalui babacaan, melalui maulidan, baca sholawat, sanu nyaho Allah sakitu keheuleunan gregeteunana aya anu maca Quran ikhlas, aya anu ngaji ikhlas, aya anu maca sholawat ikhlas. Eta we anu ku Allah dibere penghargaan. Dengan satu anu ku Allah dihargai, kabeh jadi salamet. Tinggal harapan-harapan teh seperti kitu bae. Allah mah maha sagala-galana. Sanajan keur ngumpung boga niatan nu teu bagus negara urang, atuh Allah nu bogana belok.
atau ayah seseorang anu sangat biadab Allah mah kawasa sanunya aku Allah dipayahan paeh iya emang Allah iya atau gering struk lamun ku Allah endek diberesan maha babari sangat babari tapi ketika dek diajurkan ditalangan ku sasage moal bisa kana bae mantak ieu urang ngadu ke ketauhidan urang keyakinan urang yakinkeun eueuh hiji perkara di luar kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala ngan urang wajib ngupayakeunana syariat ngaran. Ketika Kangjeng Nabi di Madinah teh geus ngayakeun gerakan-gerakan peperangan ngalawan musuh-musuh Allah. Tidinya teh Yahudi teh aya Yahudi Nador aya Yahudi Quraizah jeung sajabana. Di antara anu berlaga Quraizah jeung Nador panggil ku Kangjeng Nabi. Wahai kelompok Quraizah, wayahna ketika kami bermasalah jeung kafir-kafir ulah sok ilu campur geus bae tak ulah milu campur ulah osok nulungan memberikan sumbangan apalagi memberikan kekuatan senjata berikut jeung tambahan personil junud tentara ulahnya geus bae cicing Kangjeng Nabi ngayakeun perjanjian jeung kabilah Quraizah Yahudi Quraizah. Setelah ditandatangani kesepakatan tidak saling mengganggu dan tidak saling membantu. Kangjeng Nabi ketika yang ngayakeun gerakan-gerakan perang jeung nu sejen kami siap untuk tidak membantu kepada kaum kafir. Dan kami siap untuk melindungi kaum muslimin. Minimal kami tidak membantu baik moral maupun materi. Masya Allah, tanda tangan yang penandatanganan persetujuan untuk tidak ikut andil dalam rangka menolong para kufar. Ternyata horenganan kafir makos kitu lain di mulut lain di hati. Perjanjian tersebut diingkari ketika Kangjeng ngayakeun gerakan-gerakan perang jeung kafir horeng Quraizah teh nyulusupnya na ngabantuan senjata berikut tentara biadab luar biasa. Panggil deui ku Kangjeng Nabi untuk kedua kali. Nu pertama dimaklumi ku Kangjeng Nabi lantaran setelah diintegrasi poho kami cek ketuana. Aduh lali ya wis lah we keslali kan wis susah iku wae deh. Iki mah Yahudi dia saking brebes ya. Engki ya wis ke Kangjeng Nabi ora apa-apa lah. Geus saling hampura. Untuk selanjutnya jangan sekali-kali lagi cek Kangjeng Nabi. Awas nanti kalau ini berbuat yang kedua kali, nah nanti mungkin rombongan kami, tentara kami akan menyerang kaum Quraisy. Jangan Muhammad, lindungi kami. Kami ingin hidup bersamamu. Iman atuh ai iman mah ke heula-heula Muhammad. Nu penting mah urang ulah sering usi. Ya, masalah geus. Tanda tangan deui ketika Kangjeng Nabi ngayakeun gerakan-gerakan perang nyana supaya ulah membantu ka kafir. Tanda tangan deui persetujuan. Masya Allah. Ketika Kangjeng Nabi ngayakeun gerakan perang, ternyata nyana sarua jeung pertama. Ngirim senjata, ngirim makanan-makanan, ngirim tentara-tentara membantu kekuatan kafir untuk melawan Muhammad. Masya Allah tasik Quraizah ku para teh. Kedua kali, tiga panggil Kangjeng Nabi. Awas. 1, 2, 3. Katilu kali tanda tangan deh dengan alasan tadi kene bae pohoan kene. Cukup dengan bahasa pohoan kene. Masya Allah. Istamaja utama cek Kangjeng Nabi. Awas 3 kali maneh lu diserang. Katilu kali tanda tangan ternyata begitu Kangjeng Guru Hara jeung kafir nyana ngabantuan deui bae. Iyalah kafir Quraizah. Mantak diabadikeun tadi da Al-Qur'an kuat. Inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru.
manusia sadunia dengekeun kumarana kabeh mun hayang nyaho ka hewan nu panggoreng-gorengna hewan anu pangjore-jorena teh urang mah kapan lamun ditanya naon hewan nu pangjorena cacing lain hewan nu panggoreng-gorengna coba naon bekuru lain hewan nu panggoreng-gorengna naon coba manuk gareja manfaatna lain hewan nu panggoreng-gorengna urang menyebutan urang tersebae mungkin lalai mungkin kalong kabelah dieuna hewan nu panggoreng nama hewan-hewan anu asok ngarusak ya gajah hewan nu panggoreng nama meureun maung disebut raja kaya nah disebut raja leuweung urang mah meureun kos kitu tah lamun nyaritakeun panggorengna hewan teh Al-Qur'an nyebutkeun panggorengna hewan lain eta naon inna syarrad dawabi indallah sanjanya na panggoreng-goreng na hewan yang binatang mamunggu Allah cek putusan Allah hukum Allah alladzina kafaru jelema nu kufur teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah eta lah hewan nu panggoreng-goreng Masya Allah geus teu dianggap manusia deui dina Al-Qur'an dijelaskeun ge inna syarrad dawab berarti derajat manusia derajat manusia dianggap hewan bae dalam anu teu iman ka Allah jeung ka Rasulullah urang mah kuari iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah urang disebut manusia ngan urang ge manusia sa manusia naung sebab nu dianggap mulia mah ku Gusti Allah anu takwa inna akrabakum indallahi atqakum nah hulu sia mah karak jadi jelema doang deres tapi deres sakitu ge dijelmakeun ku Gusti Allah deres tapi kan kafir mah geus dianggap jelema teu dianggap jelema lantaran lamun urang nilik baheula ya Allah ya Rabb iroh teh kapan dikumpulkeun di alam arwah sanggeus tadi dikumpulkeun di alam arwah teh kumpul geus disetok ku Gusti Allah haju ditanya ku Gusti Allah sanggeus ditanya pan ngajawab jawabanana sesuai jeung pertanyaanana alastu birabbikum cek Gusti Allah aing teh pangeran sia kan bala qalu bala syahidna nyumuhun sumuhun Gusti teh pangeran abdi nyaksian tabehan serentak begitu kuari diasupkeun ka jasad masing-masing di Amerika mah diasupkeun ka awak masing-masing mayoritas teh percayaeun eta roh kahalangan ku materi material asup ka jasad teh materi kahalangan ku karesep mata ceuli irung jeung sajabana sehingga roh nu tadina percaya ka Allah henteu di Eropa mayoritas kitu kene di berbagai negara Australia mayoritas teu percaya Asia lumayan Indonesia mayoritas Islam nu jelas geus ulah negara kuari mah eta kahalangan taku karesep-karesep awak kawauhnyana ka Allah teh kahalang tak urang makan kuari teu kahalangan mun ditanya sa pangeran Allah ai nabi sia Muhammad loba omong sia geus salat tilok tapi jada ge tegep ngomong nama pangeran Allah lumayan tadi sakitu ge silok salat ge lumayan bae jadi sakangjing nabi teu meunang ngridit ulah loba omong sia urusan iman mah urusan iman ka Allah mah aing mah percaya ka kangjing nabi percaya ai urusan maksiat mah teu urusan aing hebat aja wara kos kitu tah mah kos urang kulon kos urang kuno ngomong kos kari itu urang kulon teh ngomongna kos kari itu urang Pandeglang ye atuh ai urusan salat urusan iman maka Allah ai urusan maling na bapak pagawean dak sial teh urang kulon lu kata kebola leungit bae di Pandeglang mah lauk emas leungit bae mun urang ditanya anta budak pemuda sia kunaon maling bae iya ieu mah pagawean jangan lain deui jeung iman jangan tolol ya lah iyalah
Gusti Allah nyaritakeun asupkeun ke jero jantung supaya urang deuleu kafir teh bahwa kafir teh hewan. Naon bedana eta si kafir jeung kebo, naon bedana jeung sapi, naon bedana jeung embe. Bahkan mun kurang ditanya kebo-kebo ai itu saha, itu teh Mang Abdi. Sapi tanya, sapi ai itu saha? Itu kapi Adi. Jeung kula aki tigigir maneh mah sia goblok atuh pan maneh mah iman mah tapi teu salat kan aki tigigir jeung kula cak kebo insyaallah di akhirat babarengan jeung goblok dipeujit sia ku aing tai kebo deuleu kafir sabangsa sadarajat sapi hewan-hewan orai dan lain sebagainya bahasana ge inna syarrad dawab sanyana panggoreng-goreng na hewan geus lain jelema deui. Penghormatan ka urang mah kadang-kadang ya ayuhan nas penghormatan ka urang mah kadang-kadang ya ayyuhalladzina amanu eta penghormatan ti Gusti Allah. Tapi Gusti Allah ka kafir inna syarrad dawab sanyana penggoreng-goreng na hewan indallah tapi munggu Allah putusan Allah hukum Allah. Urang mah pokona leusi encek teh mulia bae. Urang mah leusi enci teh asal geulis bae jeung beberean ka urang boh hebat bae. Urang mah pokona mah atuh hate pe hate diciuman leungeunna. Hari tanu sia mah hate buhungeun bae. Kiai mah teh kafir melek-melek. Karena mere cium leungeunna. Deleukeun sia ta kiai-kiai nu kos karar itu. Parangsana lantaran dina ilmu Islam mapan urang teh kudu boga silsilah di ngaranan thariqah endek berthariqah endek henteu tapi urang bersilsilah artina bersilsilah teh urang nuturkeun karuhun-karuhun urang nuturkeun guru-guru urang bakal kasinaran ja urang boga ilmu saayana sakieu teh lain ilmu urang ieu mah tetesan ti guru urang hakikatna mah ti Gusti Allah aku ilmu bahwa ieu ilmu nu urang pareum kajen kumaha aku ku urang pareum setiap kiai nu ngaku pinter pareum setiap kiai nu ngaku jago selesai wassalam deuk saha bae jang nyana ge heseun ku mojang batur lantaran naon lantaran ngaleungitkeun silsilah lamun ngaleungitkeun silsilah si hade selesai geus kiai kos kumaha si ngaleungitkeun silsilah kieu sia mah mata simeuteun mata teh atuh pan melong teu kicep-kicep tapi ai bernabrak aya sia mah Gusti Allah da agung ulah sok culak cileuk kakencal biasa bae sia-sia situ-situ ya urang teh kapan boga ilmu menang ti guru urang ilmu zahir ilmu batin guru urang teh kapan nyekelan ilmu ti guruna deui guruna teh nyekelan ilmu ti guruna deui terus kabelah dituna datanglah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari urang teh boga ala kadar ilmu setik lantaran ditetesan ku guru urang nah eta urang sing hade ulah kaluar ti aturan guru urang ketika urang teu kaluar ti guru urang sinarna bakal terus bae sebab teu ngaku jalain ilmu aing nu Gusti sakadar katitipan lah sapira ilmu lain sapira ilmu kumaha atuh ja kadang-kadang nu pinter dicabut mah naonna kadang-kadang nu saaya-aya ai waya ditambahan mah ditambahan kumaha nu bogana we teh mah Gusti nah ayeuna jana geus hebat lantaran bapana luhung anakna kabawa luhung dengan bendera bapak nyana milu luhung tapi teu kuat jana mawa bendera bapak teh dijual lah ku ari ka Golkar nyana geus salah aturan lain make bendera bapak make bendera tangkorak Golkar nyana geus ngajual kaluhungan bapak nu ngibarkeun bendera Al-Qur'an bendera hadis bendera syariat kunaon dijual ka Golkar deleukeun
pondokna dibangun 2 tingkat, majelisna dibangun 5 tingkat, imahna ge luar biasa, mobilna ge mewah, santri baralik jelema bunga dengekeun ngaji nyana mamarahan teh kudu mamarahan sebab naon sebab nyana teu akur jeung silsilah kunaon atuh bandara dibikeun ka Golkar iceuna teu ka Golkar mah ka PDI leuwih parah dak iceuna mah petilu geus mampus. Ibu cina PKB, Gus Dur, zaman Gus Dur, kuari mah zaman Emin. Geus eueuhan kuari mah. Ih, cina ieu mah non karena NU baheula, tungguan heula selesai ieu karek asup deui nu ayeuna mah kos kitu langkah-langkahna, lain urusan agama, urusan pamarentah. Masa NU kos kitu? Cina kami mah ieu mah Muhammadiyah deui tilok marhaba sia. Ulah sok milu. Kami mah kana Persib atuh teangan si Ajat ka ditu jeung si Subur ku sia. Je kumaha cenah ieu? Ieu siga ada sia. Takal bendera. Awas. Ulah unggut ka dinuan ulah gedag keanginan. Sakali melangkah dengan pasti. Masya Allah. Etalah prinsip profesor. Otakna herang. Dasina ngambai. Sapatuna herang. Dipakai ku profesor langkah ke mana bae pasti coba ge terapkeun di Haji Paendi agag-agagan dasi tinggal dasi di ka mana ya aing botak tinggal botak horenganan pitak tamah teu jelas sebab naon teu boga prinsip gitu prinsip nah iyalah nu jekelan silsilah teh saha ulah ngerasa gede ilmu kadang-kadang jadi kata kabur ulah leutik ku ilmu lamun urang nurut emang ka sinarna sinar ti Kanjeng Nabi nah iyalah nu kuari urang geus pohoan boga mulyana ngadapang di pondok teh di kiai-kiaikeun ku batur sanggeus jadi kiai kunaon dijual ka pamarentah kiai tolol dukung pamarentah tapi ulah jual kumaha sih maksudna kiai ngaji heula sia kai tah sia sok aju sombong sia mah tuh sarana heula lain urang anti pemerintah dukung negara urang tapi ulah dijual urang mah urang bae bagian urang naon tiba heula ge kan urang teu disakolahkeun ku kolot nu mantak teu disakolahkeun berarti sia ulah acak-acakan hirup ieu mah urang SD ge SD teu tamat kunaon haju milu ka ditu atuh cekel huluna paul sia goblok atuh sia bae hayu tah ngajamil ngaji juru bagian sia. Adapun ngadoakeun ka pemerintah tuh doakeun jadi negara urang pan. Ngadoakeun teh nu lempengna nasehat hayu terus. Ulah haju dijual urang aprak-aprakan jeung nyana lain bagian urang milu ka nyana. Bae sih. Salah da silsilah. Mantak hanya kiai-kiai nu bersilsilah lah anu bisa kedeh dakwah dengan mantap. Teu ka sisi teu ka gigir. Aya angin biarkan angin berlalu. Aya banjir biarkan banjir tsunami tetap orang berdiri sendiri terus ka Kangjeng Nabi tah lamun geus kuat kitu insyaallah geus dijamin ku Gusti Allah nah ieu mah kaharita anu cium tangan aing ngomong jagana rahasia jagana hanya untuk membobol ai sia kunaon ngabobol batur atuh mani ngabobol pamajikan siapa masalah tamang ya Allah ya Rabbi tah geus dikitu-kitu ge tetep bae remeng-remeng bae maksudna naon berangkat urang demi agama bangsa jeung nagara ulah kacampuran yuk lamun geus dicekel kudu acak-acakan gitu agama deuk kumaha je rukun salat lain 13 jadina 23 kumaha lalakona sih rukun wudu ge di Pancasila geus lain genep deui bisa 17 kumacak Pancasila bae geus pugu perekonomian ku ari urang geus teu make takrib teu make riyad teu make fatul muin kumaha cak hambae kapital ku ari teh nu boga lalakon di Indonesia ji atuh uleuh cenah mah urang bae wayang meuli baso tadi mah meuli neng mah tuh jual ka pan cenah neng anu jual basona we si mah hese tuh tadi mah urang mah make bae baheula urang tukang rambutan gini meuli kolot urang meuli mang supaya keur zaman 25 perak kadenge beta kolot tadi mah meuli nyamangnya tadi mah ngajual kadenge ku ceuli urang
Kuari mesti lo kayak kos gitu kari mah. Nah, do batak geus eueuh, buat. Pake deui ku urang. Sekolah urang jauh lah sok kaju ada duit kelembungan. Kelembungan teh duit bank, ngelembung banyak mah. Ngelembung. Eta kolot urang buat baheula geus sekarang itu ngomongna. Ih, siapa pamadatan. Kadenge keneh tadi cili urang. Kuarahan kuari kiai-kiaina. Ya Allah, ya Rabbi. Cak kiai teh lo ngomong kiai isuk mal minggu isuk mal ngaji. Sanuni tah tuh kiai ngaji ka dia. Anu ngaji ka Cilaung mah geus kebal. Aing carekan saboro. Illa syarrad dawabi indallah sajana panggoreng-gorengna hewan munggu Allah horenganan lain belain kebolain sapi horenganan si eta nu mana alladzina kafaru Kristen anu kalulufur ka Allah teu percaya bahwa Allah pangeran Katolik anu teu percaya bahwa Allah pangeran Muhammad Rasul. Protestan anu teu percaya Allah pangeran Muhammad Rasul. Budak-budak jeung Konghucu Hindu nu teu percayaeun bahwa pangeran teh Allah jeung Kangjeng Rasul teh Muhammad Rasulullah eta gorenganan syarrad dawab. Kapagi urang jeung cek. Nah, ini paling jeleknya hewan ini nih. Ditunjuk ke orang atuh sia kena undang-undang disel sia teu meunang sebab panggoreng nage indallah cak Allah qadaihi wa hukmi putusan Allah cak Allah sebab naon geus disadiakeun neraka emang kumaha kitu fahum la yu'minun sebab kupar-kupar mah jelema nu kalalapir teh kapan diayakeun ku Allah tapi teu percaya bahwa diayakeun ku Allah pajar petetnya na. Sanggeus aya di hirupan ku Allah tapi teu ngarasa bahwa di hirupan ku Allah padahal mah Allah teh hayyun sumber kahirupan. Sanggeus hirup kapan diurus Gusti Allah. Allah teh Al-Qayyum nu maha ngurus. Nangtung diuk lempang jin diukna segala rupa teh kapan kita teh urusan Allah. Allah teh maha Al-Qayyum. Tapi nyari tengah rasa diurus ku Gusti Allah. Iyalah bahum la yu'minun. Saha eta teh saha? Alladzina nyaita jelema-jelema Yahudi kupar-kupar hatta anu anjeun janji Muhammad minum ka aranjeunna. Janji alayu indul musyrikin cenah moal ulah nulungan ka musyrikin ketika aya huru-hara peperangan. Manehanana siap tanda tangan tetapi ketika Kangjeng Nabi perang dibubar kunyana perjanjianna semayan kuduna ahdahum fi kulli marrah masyaallah apa nyana janji teh sieun ka Allah wa hum la yattaqun teu pernah sieun ka Gusti Allah janam dia teu percaya ka Gusti Allah. Nah ikan ku urang di urang lamun diamati ku urang kafir-kafir nu aya di urang teh udar janji. Ayo gerage perjanjian teh digeser bae terus digeser. Perjanjian teh aya nu langsung perjanjian kedua belah pihak, aya nu melalui MPR, melalui DPR. Eta teh ke perjanjian rakyat. Sarua jeung kutitipkan negaraku kepadamu wahai dewan. Engkau adalah wakil kami sekalian yang ada di Golkar. Bawa negara ini dengan jujur dan baik, kami adalah penumpangnya. Kutitipkan negara kami melalui engkau wahai Dewan P3. Kami hanya rakyat kecil. Kami memilih engkau supaya engkau bisa membawa kami melalui perahu negara Indonesia. Bawalah kami dengan sejujur-jujurnya. Kutitipkan negara pundakmu wahai Dewan P3. Dan dewan-dewan selanjutnya titipan-titipan rakyat ku urang dipilih berarti urang nitip ka manehanana. Ternyata nyana nu katitipanana horenganan berit tidak kumaha. Nah kutitipkan negara kami ini untuk wilayah Tangerang kepadamu wahai Bupati. Kami manusia tidak berdaya, kami hanya kaum buruh, kami hanya kaum tani, kami hanya kaum kecil. Di pundakmu terletak negara kami Tangerang, maju dan mundurnya.
Kami mengharapkan belayan kasih tanganmu wahai Bupati, untuk mengurusi kami sebagai buruh, untuk mengurusi kami sebagai petani, untuk mengurusi kami sebagai kaum kecil, untuk mengurusi kami sebagai manusia-manusia yang mengharapkan belayan tangan kamu. Wahai Bupati, segala-galanya kutitipkan kepadamu. Engkau adalah pilihan kamu, pilihan kami. Siap, cek Bupati. Yang penting kamu bayar pajak dengan sempurna. Kumaha coba? Eta teh bahasa munazoroh nu kos kitu teh lamun dibahasakeun seperti eta teh kudu make bahasa ngaranna munazoroh. Secara dimni cek bahasa santri mah. Secara dimni di jerona mengandung bahasa-bahasa seperti eta. Siapa sih orang yang tidak mengenal Bupati di Tangerang, di Serang, di Pandeglang, ya pengurus-pengurusna. Dan siapa orang yang tidak menginginkan belayan kasih sayang tanganna. Jak geus mandat diberikan kanyana DPR nu ngatur nu ngalaksanakeun Bupati nyana teh ditongton ku rakyat bener jeung teu benerna. Iyalah sekup kabupaten, naik sekup provinsi, gubernur, naik sekup nasional, menteri, dan orang nomor 1 di Indonesia presiden urang sararea anu tepati gendut, tepati kereung, ya sedang lah sakitu mah. Ya eta lah sosok presiden urang sakitu ayana. Kutitipkan negaraku, wahai presiden, bawalah negara ini dengan sejujur-jujurnya dan sebaik-baik. Engkau lihatlah ke bawah, di negara ternyata banyak yang fakir dan miskin, yang perlu bantuanmu. Engkau membangun jalan, uangnya dari mana wahai presiden? Engkau membangun kereta api dari mana? Jangan dikeset-keset ini, jangan dibunuh saya, jangan dipencet saya. Laksanakan dengan sesuai dan sesuai. Jangan engkau hadirkan orang lain sehingga kami terusik dengan orang lain. Wahai presiden, engkau adalah tumpuan kami sebagai rakyat. Eta bahasa dimni ngaranna kos kitu. Bahasa munazoroh kos kitu. Tah wali-waliullah teh tilok ngomong karya bae jeung Allah teh tah ngomong sorangan. Waliullah mah kieu bae sorangan. Kos nu ngalamun hayang cinta teh kitu. Kieu bae teh kejelema lamun keur cintaan pan kieu. Oh, tidak ada yang lebih cantik darimu. Engkau tercantik di dunia. Bahagia ketika aku menjadi pendamping. Ketika engkau ada di sampingku, terasa teduh rasanya hatiku. Masya Allah. Walaupun terasa lapar di perutku, tetapi ketika melihat bibirmu, tiba-tiba kenyang. Masya Allah. 2 hari aku tidak tidur ketika melihat wajahmu yang sayup. Ya Allah, seminggu lagi aku kuat tidak tidur. Hanya engkau tumpuan hatiku, wahai Sarwiti. Jore amat. Itu bahasa cinta itu. Ya Allah, ya Rabbi. Aku telah lama tidak bertemu denganmu. Ketika aku lewat ke depan rumahmu, aku lihat kucingmu, terasa melihat engkau. Masya Allah, itu cinta Gus Muhara Jasa. Sehingga kucingmu aku bawa dan aku belai-belai. Aku membelai kucingmu, terasa membelaimu. Inilah rasa cintaku kepadamu. Wah, tolong mah teredan asana ya. Ji, atuh urang bogo ka tetehna manggih adikna nu leutik teh dibawa ka warung, dibawa ka warung ku urang di jajanan. Emang asa ngajajanannya na lain. Sararial jasa. Nah, eta keur carita cinta. Nyana dibere kerupuk, nyana dibere segala rupa, diberkatan deui. Bawa ya ka imah, bawa ka imah. Dianterkeun deui. Waduh, jatuh ka bawa berkatna. Emang ngajajanannya na ting bating. Bahasa-bahasa urang jeung Gusti Allah, para solihin, para wali Allah merenung. Renungan teh paha. Tengah peting merenung, ingin lebih dekat dengan Allah, dengan pemberian Allah yang sangat luar biasa terhadap para aulia Allah. Terasa karasa beberean Allah teh. Dengan pandangan, dengan pendengaran, dengan isapan dan lain sebagainya. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha Gusti. Nikmat-nikmat nu geus dibikin ka abdi teu bisa ku abdi teh ieu teh dihitung. Andai kata dibahasakeun Gusti, bahasa wali mah kitu. Andai kata dibahasakeun
dengan rambut yang ada di kepala. Satu-satu rambut berbicara tentang nikmat. Aya sabaraha juta ieu buuk nu aya di awak kita ngomong tentang nikmat. Encan anggeus Gusti nyaritakeun nikmat. Abdi endeu kumaha Gusti, males nikmat Gusti ka nikmat Gusti ka abdi. Hanya sakieu nu bisa ku abdi dilaksanakeun ibadah abdi teh babagi jeung hees, babagi jeung dahar, babagi jeung senyum-senyum jeung pamajikan, babagi jeung dagang. Tapi Gusti maha uninga Gusti, abdi teh kabeh teh horeng bentuk syukur, dagangna abdi syukur ka Gusti. Abdi osok senyum-senyum ka pamajikan eta teh senyum sedekah Gusti. Gusti maha uninga. Adapun ada sampingan-sampingan jeung karawang eta mah variasi. Manya wali kos kitu tolol sia mah. Aduh Gusti Allah. Nah, iyalah bahasa-bahasa wali sebuah renungan. Nu mantak mahal ge waliullah teh lain salatna, nu mantak mahal teh lain puasana, nu mantak mahal teh lain zakatna, nu mahal teh renunganna ka Gusti Allah sangat menyentuh luar biasa sehingga pengakuan dirina sangat dhaif, sangat laif, sangat hina di hadapan Allah dibandingkan jeung pemberian Allah, nikmat-nikmat Allah dibikeun ka manehanana. Sehingga terjadilah ceri. Sebab naon? Nikmat dosa kitu lobana dibalas ku dosa Gusti. Meujeuhna meureun abdi di akhirat teh mun dikanarakakeun ku Gusti. Lantaran nikmat anu sakitu luar biasa. Buuk mun bicara nikmat encan anggeus sabaraha juta buuk. Sabar triliun buuk nu aya di awak. Tetapi ku abdi dibalas ku dosa-dosa. Lain bersyukur meujeuhna meureun diri abdi teh mun dikanarakakeun ku Gusti sedengkeun neraka teh sanu kuat. Mulailah bahasa ilahilas dulil firdausi ahla wala aqwa arana lil jahim. Abdi Gusti ai ka neraka meureunana teu kuat, ai ka surga lain ahlina. Lah atuh abdi mah di tengah mah Gusti atuh. Eta bahasa kan bisa eta hebat jasa. Eta bahasa kos kitu ngaranna kinayah lain hayang di tengah lain. Lain Gusti abdi mah meureunana ka surga firdaus lain ahli. Kanaraka meureun abdi mah teu kuat. Eta teh mun bahasa cinta ka awewe. Be, engkau begitu cantik. Sebetulnya aku menginginkan tapi tidak pantas aku menjadi pendampingmu. Tetapi aku tidak akan bisa lepas darimu. Terserahmu. Eta sarua aja ngangsongkeun awak goblok teh. Siapa bahasa kidayah bilagah eta kos kitu teh. Lamun ngaji Johar Maknun mah geus kelas teh kelas luhur eta kos kitu. Beuh, lain lalagahan eta lain berarti haju pasrah. Nanaonan lain. Engkau tercantik di dunia bukan sembarang bahasa, tetapi timbul dari nurani. Sehingga aku tidak pantas menjadi pendamping karena engkau terlalu cantik. Dan aku tidak layak menjadi pendamping, tetapi aku tidak bisa keluar darimu. Sehingga aku sakit gara-gara engkau. Apapun yang terjadi itu adalah gara-gara engkau. Semuanya untuk engkau. Terserah engkau sekarang. Tuh kan, nyana kan bingung. Isi kumaha ya sih cakenanya. Tahu eta kos gitu. Tidak ada di hatiku, hanya ada senyum. Di hatiku ada matamu. Di hatiku ada tidak ada yang lain. Bila dibelah hatiku, hanya sosokmu yang ada. Udah ngerejat awewe kos gitu. Atuh ngerejat nyana gitu berdaya. Bawalah aku. Bahasa apa teh kaul ka Gusti Allah ge kos kitu. Banyak kos abdi dijadikeun ahli sorga, jadi ibadah nangan sakit asa teu pantes meureun abdi jadi ahli sorga. Ai kudu dikanarakakeun, kan neraka panas Gusti. Saha nu kuat ka neraka? Bugu abdi mah kuroko ge teu kuat. Atuh ai ka neraka abdi embung nya teu kuat ka sorga meureunana teu pantes. Atuh terserah Gusti deuk dikamanakeun abdi atuh. Cak Gusti ka Karawang banyak mangga. Ya Allah. Nah ini kan sebuah renungan. Jadi sebuah renungan wali-wali Allah teh dibahasakan mungkin nazoman ilahilas tulil firdausi ala. Eta kabeh sebuah renungan tah dina berzanji teh. Masya Allah. Eta kabeh sebuah renungan wali-wali Allah japat. Eta sebuah renungan ngawujudlah jadi kitab. Sebuah renungan jadilah burdah. Sebuah renungan jadilah kitu duror. Sebuah renungan eta wali-wali teh ngarenung teh jadi kos gitu. Masyaallah karim wahara
nabiyuna lamiruna fala ahadun nabar fi qawlila min wala na'ami mulaya sholli wa sallim daiman sebuah rumungan eta kos kitu Muhammadun sayyidul kaunaini wa tsaqlaini wal fariqaini min nurbi wa min ajami na'am saratifu man wa farqani wal hubbu ya taridul ladzati bil alami lamun kurang diharti-hartikeun masyaallah urang teu berdaya eta sebuah renungan-renungan pujian-pujian ka Kangjeng Nabi nu kos kitu dibidahkeun ku Muhammadiyah subodo sia mah sia teu bisa ongkos ya mah deui ye atuh aing mah aing geus ka di akhirat ditinggalkeun sia ku aing bocok amin rais kok so amat ya lagi sok gua nih seperti etalah renungan-renungan wali-wali Allah mentak urang sakedeung deui bakal ngayakeun haul seorang kutubul aulia anu selalu per detik merenung ka Gusti Allah anu ngarasakeun keagungan Gusti Allah urang makan ngabacakeun keagungan Allah nya nama ngarasakeun la ilaha alladzina ahadta minhum tsumma yanquduna ahdahum fi kulli marrah wa hum la yattaqun nah fa imma tafqafannahum carita tentang hewan nage masih keneh aya derajat-derajat hewan di dunia ge loba tilitun leutik datang kanu gede dan selanjutnya ke urang lanjut di minggu hareup wallahu a'lam bissawab.